Tempa banget para kostum dari Wongkon. Bangga tanggung sadayana tim Sanggar Seni di Sampang Kamodas biasa siap-siap kakak-kakak kata sumpingan di tangan Tempa banget ngomongan ngomong panitia alhamdulillah rabbil alamin. Rombongan para kostum linda di Wongkon hayu urang bajatkeun urang Tempa banget hayu urang kata arana panditu supados paluasa mangga ibu anu dipantar mangga diantos kasumpinganana mangga ibu. Kamu panitia mangga biasa diatur lalu lintas margina ieu jalan raya umumnya moal tiasa di kauningan kurang sadayana tamu nu dianti-anti di kamari anu diangkos rek make heula kacamata nya karena tidak si almarhum atau geus ngawat sampai almarhum. Aduh aya we aki-aki teh nya. Ada kas kumaha orang anu padang mah eleng siapa sok nyawe atuh mudah-mudahan we di dieu ge kumaha ai pamajikan abah ka mana nang ieu itu si Adit. Atuh ki aku bubuingan ya aku di goreng-goreng pemajikan sorangan.
Kasep dipegang pitana, dipegang pitanya. Ya, bismillah. Terang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka itu sangatnya dipentingkan. Ya, neng cetak tangan neng. Tanda panawang kakamu, tanda kadideun, tanda kageubeuh, tanda kanyaah ti kol besar panganten istri, kanggo panganten pamaget, sumangga kembang mangrek biasa dikoyangkeun. Mangga dibantu. Nasihat biasa kumpul tapi bismillahirrahmanirrahim terang. Tetap Asep mangga salib baktos ka ibu. Salib tetap arama Asep Asep tetap ibu maju. Ayeuna besan sareng besan maka ditautan ku ibu heula sareng ibu. Tetap ayeuna rama ayeuna panganten pamang gunung kieu meroma sumana sing raos salibna alhamdulillahirabbil alamin. Dirjen sumping kanggo keluarga besar ti panganten pamaget sedang rombongan bangga tiasa lenggah di kursi